Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang neraskeun lalakon anu kapegat mangsa dinten kamari nyaeta dina jejer Carpon Mustika ti Curug Getih kersana Kidigton. Kumaha saterasna jujutan ieu Carpon mangga urang sami-sami dangukeun wilujeng wangi wilujeng saserangan sareng Carpon dina judul Mustika ti Curug Getih. Akang tekedah salempang, abdi anu baris nyarengan akang. Kibaya atuh, ngaliti dieu urang ngabujeng ka lemur abdi di Cihea. Urang nikah di lemur abdi. Ta enjing urang lungsur ti ieu gunung. Urang kaluar ti ieu guha, ngabujeng ka Giriwadon. Teras ngabujeng ka Cirebon. Ti Cirebon, aya beus anu langsung ka Jakarta, Kang. Ngalangkungan sawara kota, Kadipaten, Sumedang, Bandung. Tah, urang mah urang lungsur di Raja Manala bae, atanapi di Ciranjang. Tidenya kantun ngabujeng ka Cihea ka lemur abdi. Sateca naik beus di Cirebon, akang kedah dangdos heula. Akang kedah diparas, raksukan gentos kuno sae, urang ngagalebay di toko di Cirebon. Moal sesa da pugu artosna oge aya. Pon kitu deui abdi oge sami. Kedah dangdos, pami peryogi akang sareng abdi urang ka salon heula. Amirah mereka terangan ka Barkas anu can nyaho kota. Saumurna can kungsi nyaba ka kota. Daek teu daek manehna kudu nuturkeun tur nurut ka Amirah. Amirah akang marek nurut bae ka Amirah. Naon rupa hal anu kudu ku akang dipigawe. Da puguh akang mah teu nyaho naon-naon. Pek bae kumaha Amirah. Barkas masrahkeun sapinuhna ka Amirah. Sumuhun Kang, teu kedah salempang. Sagarupina ku abdi anu ngatur. Akang mah kantun nganggo, kantun tuang paripaosna. Naon atuh teu tiasa dipidamel. Kapan artos akang sakitu ageungna? Amirah mairan deui. Mitra kaum dangu. Geus kitu mah Amirah buburas beberes anu sakidana rek dibawa ka kota. Utamana barang-barang bogana Barkas. Tapi dan teu loba jeung ukur sababaraha parabot kayaning pati, kampak, bedog jeung sababaraha hiji peso. Tinu leutik nepi ka kanu gede. Geus bogoh ari papakean mah basajan pisan. Malah Amirah ngerasa bingung ku dangdanan Barkas harita. Rek make baju naon keur sawatara ti leuweung ka kota. Ngan sugan bae Barkas boga pepernian pakean anu rada pantas. Ulah nepi ka picurigaeun batur. Ulah nepi ka rangsak teuing. Sabot keur ulang mikir jero joy aya niat rek mateakeun jin siluman deui. Tapi Amirah teu gagabah, kudu meunang kasalujuan heula ti Barkas. Kang, pami engke urang ka kota, akang bade nganggoraksukan anu mana? Geuning sadayana ieu mah parantos rarangsak, kalebat anu dianggo ku akang eta. Amirah nangtung bari hiji-hiji pakean Barkas dititenan, anu geus eueuh piliheun.
mana geus bararauh hapek segelamun nyaho teta tadina meureun di seusehan heula. Nyaeta atuh Amirah, kitu tah kaayaan akang teh. Akang oge poho kamari basa ka kota teu nitah barang beuli pakaian akang. Tah, ayeuna kumaha atuh carana pek bae pikiran. Piraku lamun akang ka kota make kolor wungkul. Kitu oge pan geus sakieu kuleuheuna. Barkas mairan kana pananyana Amirah. Ieu aya seragam tentara pinuku getih anu tos garing. Sarengna deui upami dianggo ku akang pasti bakal janten patarosan pihak anu berwajib. Ceuk Amirah. Ulah Amirah, ulah. Tiba heula oge akang teu hayang make kana eta baju. Diteuneun soteh keur pangaling-aling bae. Cenah ceuk anu ngurus akang, eta baju teh kungsi dipake ku bapa akang. Barkas nerangkeun, ngeunaan ayana eta baju tentara anu lamokot ku getih geus garing. Malah eta baju teh lebah dadana beulah kenca molongo sagede kaleci. Urut pelor bedil anu ditembakeun ka saurang tentara ku bapana Barkas. Cenah eta tentara maot harita keneh. Ngan sameme ngaleupaskeun nyawa amanat kanu nemak manehna. Nitah pangmikeunkeun pakaian ka kepala reguna. Minangka bukti manehna palastra ngan teu kungsi kalaksanakeun lantaran resikona gede pisan. Anu andukna bapana Barkas oge kaburu maot. Ari pae sobalatina mah nepi ka kiwari dipake ku Barkas. Bedilna cenah kungsi dipake ku bapana keur ngalawan tentara. Ngan teuing ka mana ayeuna mah basa Barkas keur leutik mah kungsi dina hiji peuting bapana ngelapan eta bedil. Bari ngalahun Barkas, malah inget kene Barkas oge milu nyampa kana eta bedil. Bayangan bapana ngalangkang deui dina kongkolak panon Barkas. Teu kengeng kasep, teu kengeng nyoo ieu bedil. Ieu bahaya picilakaun. Engke lamun hidup geus dewasa bakal ngarti kana naon anu jadi perjuangan bapa hidup. Cek bapana Barkas harita anu katelah ku anak buahna pada nyebut Juragan Durma. Pintar budak teh Juragan, sigana bakal motekar ke mangsa dewasana, bakal gede wawanen sigara mana ku anjeun. Sing gede miliknya hidup teh jalu. Cek salah saurang gorombolan murid bapana anu ngaran Ki Kundi. Manehna teh anu pangsatiana kapimpinan. Lantaran manehna mah cenah santri anu kawilang pangpunjulna. Tina sakitu lobana santri anu ngarajik ka Juragan Durma samemeh maranehna lumpat ka leuweung. Nya sajabana ti Ki Kundi aya kana puluhna anu ngilu nuturkeun guruna ka leuweung. Nya meureun lamun dipanjangkeun umur, meureun salamet bisa panggih milik. Lamun teh mah henteu, bae meureun nyusul urang ka alam kalanggengan. Dina umur anu can dewasa, Juragan Durma mairan kana harapan Ki Kundi. Tapi keur manehna mah ieu perjuangan mere harti yen pikeun ngadegen prinsip jeung kayakinan anu geus buleud dina hatena moal buburih ku pati. Rek ayeuna atawa jaga eueuh bedana. Patekadan anu geus teu galideur moal ngitung panjangna lalakon. Isuk atawa pageto lain soal waktu. Anu jelas hirup geus neken kontrak jeung kayakinan. Juragan Durma can nyaho bakal kumaha-kumahana hirup harita. Anu jelas manehna geus teu butuh kuno disebut papaes dunya. Pamajikan, anak, harta banda yeungan ukur papaes hirup sawatara waktu. Anu isuk pageto bakal ditinggalkeun. Meureun ieu patekadan meh sarua jeung tentara anu bemela kelemah cai jeung pangeusina. Pikeun tegakna Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegakna Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 45, naon rupa hal kudu jadi tanona. Harta banda, jiwa raga, jeung nyawana moal rek dikoretkeun. Topati jiwa raga asal merdeka bisa kapimilik. Teu melang teu nineung moal rek diulahkeun. Pikeun hiji tekad anu geus teu galideur deui. Sakumaha tekad pahlawan bangsa. Amanat maranehna anu geus aya di alam kalanggengan moal rek dimomorekeun. Anu rek ngaruksak Pancasila, anu rek ngaguna sika kesatuan jeung persatuan bangsa, anu rek ngaruksak ketenangan rahayat. Ngan saucap anu kaluar tina baham pembela lemah cai.
basmi nepi ka akar-akarna. Mitra kaum dangu, Barkas cirama lamun seug ngaguar lalakon inung bapana anu sakitu kuatna nyekal patekadan. Ayeuna dirina kebenaran dipanjangkeun umur, nyaksen mana anu bener jeung mana anu salah, mana anu dipikaridho ku Allah jeung anu meunang bebenon ti anjeunna, anu mana anu rek dipake ku Barkas ayeuna. Sabab lalakon geus lekasan, cenah moal galidir geuning nyatana kitu. Gening anu jadi ageman jeung patekadan juragan durma sabalad-balad teh kalah jadi memala ka dirina. Meureun pangna kitu oge jauh tina ridho Allah. Kanyataan anu kudu jadi dasar mikir Barkas, gening butuh ku haliah dunya, gening hirup teu bisa sosoranganan. Barkas moal bisa make dasar hirup anu dipake ku indung bapana harita. Daek teu daek kudu mukakeun paningali anu sajentre-jentrena kana kaayaan anu bakal kaalaman ayeuna ka hareup. Daek teu daek kudu mukakeun paningali anu sajentre-jentrena kana kaayaan anu bakal kaalaman ayeuna ka hareup. Mitra kaum dangu, dina sedih nyoreang bangsa lawas, dina implengan jeung kanyataan, dina kanyataan anu karanapan Barkas ngeluk tungkul. Panon beus ku cimata anu marurag ngalemereh mapai pipi. Gening lain dunya barana anu bakal mawa senang ka dirina. Manehna menang didikan agama anu cukup ti indung bapana disambung ku murid bapana. Kanyataan hirupna ngan jadi kalakai, jadi runtah anu taya hargana. Elmu luhung teu jadi untung, patekadan rek hirup nyorangan antukna teu jadi kanyataan. Jin siluman jeung setan barakasakan ngan ukur mawa rempan. Datangna Amirah kudu jadi hiji patekadan anyar pikeun nyampurnakeun hirupna. Segruk manehna ceurik anu tita tadi geus teu kaampeuh. Amirah anu keur meresan papakean manehna dak dumadakan eureun. Bari terus ngagabrug Barkas milu ceurik paungku-ungku. Gusti anu Maha Suci, abdi sadar yen abdi teh lepat. Hapunten abdi Gusti, rumaos abdi kalangsu, gening pun bapa pun biang teh lepat ngalarapkeun patekadan dugi kamarantena kedah nembahan pati. Sapa teh mah aranjeunna aya dina kaleresna mugi Gusti nampi kana amal saena. Tapi upami teh mah jalan anu diarang ku anjeunna teh lepat, mugi Gusti kersa ngahapunten ya Allah. Sarana daya abdi rumaos Gusti ti leutik abdi teh acan babakti kanu parantos nyiptakeun abdi ya Allah. Abdi jalmi dolim, jalmi doraka Gusti. Barkas nyegeruk nyuuh dina samak anu geus rawing di eta guha. Pon kitu deui Amirah ngilu cirik. Kang, tos bae atuh anu parantos mah tong diamutan. Urang saenggalna ngarobi jalan hirup urang. Urang tobat sasarangan sareng abdi. Abdi oge rumaos janten jalmi doraka, jalmi kalangsu. Kituna teh bari nyengkatkeun Barkas tina nyeuhna bari diteuteup pinuh kanyaah. Barkas cengkat lelaunan bari gek deui diuk sila ngusapan si panon ku leungeunna. Amirah nyekel tak-tak Barkas ku dua leungeunna. Cipanon Barkas anu masih kena murubut diusap ku sapu tangan boga manehna. Bari pok nyarita pinuh kadeudeuh. Atos jeung Junan teu kedah cirik balilihan, sok sanaos kanyataan hamodiponlah. Tiap jalma diwuwuh ku lalakon mangsa lawas munguh awor jeung rengkakna. Mangsa katukang atra narembongan. Eta sadaya janten enteung kanggo urang. Kalangkang mangrupang mangsi hideung hamo karana pandei. Urang balangkeun ka jungkrang,
urang ganti kumangsi emas anu ngagenyas herang udagan urang. Tos tekedah janten Bang Baluh jeung Junan anggur hayu urang kawitan ti denget ayeuna urang sami-sami ngawadalan keimanan sareng katakwaan ka Allah anu Maha Heman. Amirah ngajak sagancangna ka Barkas sangkan ulah rek manjangkeun ka sedih. Anu karasana ku Barkas eta omongan teh sumeleket kana hate sumarambah kana bayah. Anu antuk namanehna duaan barang sajongjongan mah taya anu nyarita deui. Mitra kaum dangu antara beurang jeung peuting di guha meh taya bedana. Ngan ari pikeun Barkas mah geus boga katangtuan jeung geus boga tangarana. Sok sanajan teu boga waktu pikeun nangtukeunana. Amirah geuning geus peuting cung kaditu geura merenahkeun diri. Geura ngaso kapan urang isuk beurang baris lumampah muru ka kota. Keun bae perkara akang isuk make papakean kieu tong ieu jadi pikiran. Urang mateakeun akal jeung pikiran. Tong make menta tulung ka jin siluman. Urang diajar pipisahan jeung maranehna. Urang muka lamaran anyar. Sagala nu aya di dieu urang tinggalkeun. Akang hayang buru-buru ngalaksanakeun ibadah salat. Make syariat jeung katangtuan anu bener. Make papakean anu pantes. Ulah dilila-lila isuk beurang urang kaluar ti ieu guha. Barkas nyarita kituna teh bari ningalian ka sakuriling bungking guha anu harita rek luas bibilasan paturai ditinggalkeun. Engkang oge sami teh kengeng seueur ngalamun. Saena geura kulem bilih kasiangan. Kituna teh bari manehna ngagoledag dina bale anu ti barang datang ka dinya diperenahkeun ku Barkas. Eta teh peranti dirina, peranti Barkas ngahajangan ukur cukup soranganeun. Barkas mah ngelehan maneh dirinya bae, dina samaksa heulai hareupeun hawudurukan. Mitra kaum dangu, beurang kaganti ku peuting, pon kitu deui peuting baris kaganti ku beurang. Barkas nguniang hudang kagareuwahkeun ku pating koreakna sora sato leuweung tandaning wanci geus maju ka subuhnakeun. Manehna geus bisa nangtukeun kana datangna beurang. Geus lila hayang ngamimitian salat anu harita rek dimimitian ti salat subuh. Pikeun nangtukeun arah kiblat, manehna rek nyokot ti datangna panon poe anu kapireng ti beulah wetan. Dikira-kira bae sigana moal salah-salah teuing. Arah kulon aya dina arah sabalikna. Samaksa heula rek dijadikeun sajadahna. Pon kitu deui samping sarung anu geus lusuh paranti simut sare rek dipake salat harita. Geus kitu mah manehna kacai pancuran anu memang geus tibeh ditumula dijieun. Caina ngagenyas herang cungcurugan tina batu anu aya di eta guha. Satu tasna wudu manehna nangtung ajeg yang hareup ngulon bari pok manehna azan subuh. Amirah anu geus lirir mangsa harita melong mencrong kanu keur azan. Korejat hudang manehna sadar rek neangan mukena ka mana. Ceuk pikirna lamun Kang Barkas jadi imamna aing kudu jadi makmum. Atuh saterusna manehna kacai rek wudu anu saterusna teu katingali ku Barkas manehna geus aya di tukangeunana. Sarengsena Barkas salat sunat 2 rakaat, Amirah nangtung bari pok bae iqomah. Barkas teu ngarasa pangling sok sanajan tadi teu nganyoankeun Amirah hudang, tapi kana solana geus wawuh. Ceuk dina pikirna, piraku ari pocong ngilu salat mah asa jauheun, tapi lamun teh mah nya pek teh teuing. Da sarua lain jin siluman oge kudu ibadah. Beres anu iqomah atuh dek bae maranehna ngajalankeun salat subuh. Bubuhan ti leuletik geus meunang didikan kana widang agama, malah kapan bapana Barkas mah bisa kaasup golongan ustad atawa ajengan, moal nyalahan teuing lamun Barkas oge weruh kana widang agama mah. Kapan nepi ka bangsa jin siluman taak oge ka manehna lantaran Barkas mibanda elmu luhung dina widang agama Islam. Teu saeutik harita jin anu pada ngucapkeun syahadat asup Islam. Rengse salat subuh diteruskeun wirid sakawasana, Amirah estu terus nuturkeun babacaan imam nepi ka beresna. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
waya muji basa ilin. Al-Fatihah. Barkas mungkas wiridna ku doa anu tadi. Barang ret ka tukang rek sasalaman ka Amirah. Gening di tukang teh makmumna loba pisan ti golongan bangsa jin. Rapih marake mukena ngan saurang anu teu make mukena nyaeta Amirah pisan. Tiba munian tina beuteung kana sukuna ku samping kebat anu geus leucai titinggal indungna. Barkas rada seuri leutik bari galecok dina jero hatena. Goreng-goreng kieu ge pan aing teh geus jadi jutawan. Nah, lebah salat mah eleh ku bangsa jin. Aya nu make samping alus mukena bara resih. Sedangkan aing anu jadi raja dina kaayaan walurat kieu. Paranena kitu bae kapan aing mah leuwih mulia tibatan maranehna. Ceuk galecokna harte Barkas harita. Amirah pon kitu deui ngan ngahuleng semu heran lantaran Barkas sang imam ngalayanan anu sasalaman anu sakitu lilana. Kasaha da kumanehna mah teu katingali. Aya lucuna oge mireungeuh leungeun katuhuna Barkas anu ngan ulang-ulangan da puguh kumanehna mah teu katingali anu diajak sasalamanana. Tapi teu loba catur ngan koleset bae Amirah mah rek nyadiakeun cai nginum anu haneut keur manehna jeung Barkas. Mitra kaum dangu cai anu ditaheur geus asak ngagolak. Anu saterusna dibahekeun kana teko. Wur diawuran enteh hejo. Anu saterusna Amirah nyicikeun cai tina teko kana cangkir paranti Barkas. Kang, ngaleut heula ieu cai enteh panas raos geura ngahaneutan patuangan. Mung hapunten teu acan ka warung, teu acan maruka bade ngagaleuh goreng ulen sareng bala-bala teh. Amirah nyaritana bari tungtungan ku seuri ti dituna mah ngabodor sakalian ngagambarkeun sikap manehna engke lamun geus aya di kota. Lepat atuh daneng Amirah mah bade ngageuleuh anu kitu mah geura mangga sumping ka pasar Curug Getih. Tos aya anu icalan, mung anu icalan kuntilanak. Barkas ngaheurian deui ka Amirah. Ih, si akang mah kitu ka abdi teh. Oh, pan eta kuntilanak mah tilas kabogoh engkang sanes. Amirah ngomong kitu nate bari rada ngadilak. Panon anu ceureuleup puguhing matak moyageun jajantung Barkas anu keur meujeuhna migandrung. Hate bungah mangka karembangan bireungeuh imut anu geulis. Nyaeta atuh pami engkang nekeresa mah ti kapungkur panginten moal dugi kahanaang kieu. Lumayan panginten, aya anu mang nyeuseukkeun, aya anu mang nyangukeun. Teu kabayang ku akang, lamun akang boga pamajikan anu kitu. Meureun teu Barkas teu terus neruskeun caritaanana. Untung aya nu geulis, manusa deui datang ka dieu milarian Kang Barkas. Amirah teu mairan deui, kadon terus nyampeurkeun ka Barkas anu keur nangtung rek sajungjeungeun ini tina pangdiukanana. Ngan karawak bae dua leungeun Barkas dicekelan ku leungeunna. Tong waka angkat engkang. Abdi. Garamang dua leungeun Amirah meulit kana cangkengna Barkas. Ngarangkul pageuh, pipi katuhuna ngahaja disalanekeun kana dadana Barkas. Anu saterusna beungeut Amirah didangheungakeun ku Barkas. Bari pok nyarita semu haroshos. Isina tunung nganggo kikian sagala. Teup opat panon pateuteub adek tur leleb. Hate ngagolak temrus niruk jajantung. Meunang sajongjongan mah taya soraan. Anteng nyacapkeun asih dina pageuna rangkulan. Berbae cimata Amirah ngalemereh mapai pipi cimata kabunga. Cimata harepan kalalaki anu geus minuan hate jeung implenganana. Mitra kaum dangu,
nepikeun Barkas anu kakara dina adegan saperti kitu, sadilepaskeunana rangkulan ku Amirah, awakna siga anu lilinieun ngageter, teu kuat nahan endahna rasa, ngan brek deui bae diuk dina tempat anu tadi bari pokna. Nung, tos maju ka siang, kumaha tos siap urang mios kaluar ti ieu guha. Tapi widian akang bade ziarah heula ka makampun bapa sareng pun biang. Bila bade ngiring hayu, urang ngaduakeun ka aranjeunna, pon kitu deui kanu sanesna. Barkas nepikeun pamaksudna ka Amirah. Engkang, abdi ngiring. Abdi oge sami hoyong ngiring ngaduakeun. Kapan sakedap deui bakal janten mantu almarhum almarhumah. Barkas tengah jawab ngan bring bae duanana silih tungtun layut pisan muruk kaluar guha rek muruk ka Curug Getih. Tidinya kebat muruk ka pasir anu remet ku kakayon, kuburan masal goromolan anu palas ranemahan pati ditembak ku tentara 50 tahun ka tukang. Beres nadan ngadoakeun ka ahli kubur, duanana kebat muruk ka guha deui, rek sagancangna pindah ti eta tempat muruk ka kota. Satepina ka guha geus dipapag ku bangsa jin anu sakitu lobana, anu panghareupna minangka raja anu kamarina di istrena nyaeta Buta Hejo teh anu harita ngamimitiananya. Uji, iraha bade aga teh, yurahaya paya tepang heula cenah, bili jejepag deui. Sarengna deui ieu teh ari sae mantu, aya kagegelan. Pudan lepat, pudan sanes kagegelan, aya kagegelan. Kange kangjeng raja anu parantos agung yasana, pod kitu deui kanggo kangjeng ratu. Ceuk eta Buta Hejo ngawakilan rahayatna. Sakedeung deui kuring rek ningalkeun ieu tempat. Kuring nitip omat ieu tempat kudu dipiara sing alus. Jadikeun ku anjeun raja minangka istana. Sagala anu aya ku kuring moal rek dibawa. Sabab kuring dina hiji waktu bakal balik deui ka dieu. Kuring rek miang sraget awak bae. Sakali deui rek nitip omat kudu rempuk jukung sauyunan, ulah rek aya pacengkadan. Lamun aya masalah pek ngariung musawarah teangan jalan anu alus. Akurkeun sing adil. Kuring percaya ka raja. Ceuk Barkas, atuh meh kabeh pada ungeuk bari nyarita ragem. Mangga cenah. Saterusna Buta Hejo masrahkeun 2 bungkusan dibungkus ku daun garing bunyi pisan. Ka Barkas hiji, ka Amirah anu hiji deui. Barkas muka kana bungkusan anu keur manehna, pon kitu deui Amirah. Ana dibuka gorehel patung emas ngagambarkeun manehna anu beratna aya kana 2 kilona. Ari anu Amirah mah barang dibuka teh salempai sutra anu diteretes ku emas jeung berlian, meuni ngagebur pating buricak pating harerang. Pok deui wae eta Buta bari masrahkeun kagegelan atawa cinra mata berhenti di nama. Gusti, mugi Gusti nampi kana kadidukanya tatali asih simpai tresna ti sim kuring wadia balajin rahaya jin. Sok sanaos eta teh sanes barang berharga, tapi mugi-mugi Gusti kareza nampi kalayan kabingahan. Tur tadi janjenkeun hiji paninongan. Yen abdi sadaya migandung tur kami kadeui kanya salalawasna. Sok sanaos urang aya di kaanggangan. Tamat mitra, parantos tamat. Lalakon anu dipedar atanapi carpon anu dipedar dina wengi ieu ngeunaan mustika ti Curug Getih kengeng Ki Digton. Mitra kaum dangu cag ulang teuneun dihaneuleum hieum, ulang tuna dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan,
dan pendidikan. Barayakita.com